Halah, kitu wae cari. Aja makan geus genah. Dilahirkeun di keluargi anu sada aya. Beunghar, sampurna. Beda jeung kahirupan kuring. Anu sidina anjeun sabanding jeung sangkuring. Anjeun mah untung hirupna genah teu sasalah. Dasarnya jalmi sering teu sih urang nguping kalimah kitu atau malah urang sok nyarios kitu. Sapertos urang terang pisan kahirupana, padahal urang cuma nilai di luar hungkul sabatas soca kan anu ninggal. Teu pernah terang kumaha kaayaan di balik eta. Komo deui di media sosial sapertos Instagram. Urang ninggali manehna mosting kabagjaan, kagenahan, jeung kasampurnaan. Terus urang jadi mikir, pasti kahirupan manehna geus sampurna. Padahal urang ge teu terang di balik eta teh aya ribuan cai panon anu ngucur. Aya kesang anu terus dirucut pikeun nepi ka titik eta. Tapi memang sih Instagram teh dipake dibagikeun kabagjaan. Tapi kan bungah jeung bagja di Instagram teh can tatu oge bungah di kahirupan aslina. Jalmi anu katinggalna teu aya masalah can tangtu oge manehna bagja. Pasti aya kesedihan, aya perjuangan, aya rasa capek, Ayalah yang saja badai. Urang kan nilai batur di luar hukum. Tong sampai urang gampang ngumpulkeun batur sangeunahna. Sabab dibalik anu katingali aya anu henteu ditemukeun. panilaian batur tong sampai ngalemahkeun naon anu geus urang bangun. Urang sadar teu aya kasuksesan anu teu dibarengan ku perjuangan, usaha, jeung doa. Tapi porsina beda-beda. Lamun batur nilai di luar hungkul, berarti urang kudu fokus kana garis perjuangan. Teu masalah, cukup maranehna nyaho kuatna hungkul. Tapi lain oge urang kudu kuat sorangan. Cuma manusia biasa, bere jeda waktu pikeun diri sorangan. Lamun capek istirahat. Jadi di balik anu katinggali aya anu henteu ditembungkeun. Urang teu nyaho kumaha manehna merjuangkeunana. Terus urang ningali salewat ngarasa boga hak sangeunahna kana kabagjaan batur. Karena teu mampu mere kabagjaan, mere kekecewaan. Sabab tiap jalmi boga carita perjuanganna masing-masing. Anu pastina henteu kabeh